eta bahkan geus terkenal di urang geus kajaon. Wow, jurigan Tarawang masa anu teh nyaho ka jurigan Tarawang gagahna. Jeung poharana. Emang kumaha emang bebeneran di dinya mah raja juri. Raja juri di Tarawang mah emang bebeneran. Hanya orang-orang tertentu kan wau ka raja juri di dinya. Eta ge kan nang tapa. Loba jelema lewat kadinya leungit, loba jelema lewat kadinya ngacacak, loba jelema nu nyieun bangunan-bangunan dinya dirusak, atuh emang di dinya mah sangar di Tarawang. Nah, loba anu liwat kadinya kan minta anter. Coba minta anter ka Haji Pendi. Ngaji anter kadinya. Atuh meureunna leungit jeung aing atuh mah. Kan urang leutik hate goblok. Jas be dipake, orang kan itu bisa babacaan. Tapi coba ke ahlina. Udah liwat kadinya nunggu sangar teh anter. Kayak jam sabaraha ya? Oh, jurig anu berarti. Ayo, geus. Nih guys, tenang. Nyahueun nya mah jam sakean jurig anu, jam sakean jurig anu, jam sakean jurig anu. Di Gantarawang teh kan kos kitu. Da ilalagaan mantap ka jideeng gagah teh lantaran naklukkeun juri-juri dua di dinya. Eta keur carita Gantarawang. Pan di urang ge loba nu leungit dibawa ka Gantarawang. Eta teh kan kudu nyambat ka ahlina, sebab nyana nu nyahueun tah jurig anu jurig poe anu jurig anu poe anu jurig jam sakean jurig anu jam sakean jurig anu. Ieu teh jurig ge sarua oko satpam. Jam-jamna. Masyaallah. Eta kan urang keur carita perjurigan. Di Indonesia memang kos kitu di ka Gunung Karang urang sarua tah nyaho saha anu ngageugeug Gunung Karang Gantarawang saha anu ngageugeug Gantarawang ketika urang endek ka Allah poe ieu poe naon Minggu malaikat saha anu ku Allah diwakilan poe Minggu ketika engke maghrib pergantianana malam Senin malaikat saha eta engke ganti kapan dia tahu kobuna. Engke penting malam Senin saha malaikatna, engke malam poe Senin saha malaikatna, engke poe malam Salasa saha malaikatna. Da eta teh urang kudu wau. Geus lamun urang endek melet, mentah heula tah urang ka malaikat eta. Wirid tinggal wirid urang teu wau jeung malaikat eta, atuh ngahantem urang sia teu pamit sia ka aing. Tuh. Wirid udah gitu. Qala Yusuf li abihi ya batin ra'aitu hadasan. Nah, urang hadiahan malaikat anu naon. Ieu kula bogo ka Sarwiti urang mana? Cikupa sampeikeun. Ya gampang ge Sarwiti mah. Nu penting bae sogokanana we. Ieu keur carita dunia seperti eta. Dunia gaib teh aya dunia malaikat aya dunia jurig atuh Gunung Kawi ge sarua lamun di Banten para aulia para perwalian nah eta teh kaluar ti urusan-urusan pergaiban nah aya jalur-jalurna nah teu wani teu ungkulan leuwih loba nah strategi perang teh kos kitu kecuali lamun pernah di Gunung Karang kabeh di Pandian di Sumur 7 Masya Allah sebelah 40 encan tiupan irungna angin irung batu mah napas gak nama jadi bliun wah di Indonesia memang kumaha gitu di Indonesia malamun geus bebeneran ya perang ya ulah coba-coba geus bebeneran angin dikirim di Gunung Karang jin di gunung dikirim di Gunung Anten juri dikirim tuh itu si anak gara-gara Gantarawang orang mah nonton main mendingan makhluk halus banget gitu perangkat itu Jakarta ajurkeun habak tuh lain bohongan beneran ini mah lain dalana aya suhu jadi ge milu ngaji ku ari suhu pokoknya asal berbeda itu suhu ngaranna gitu
dengan kukudangna gede teuing teu kuateun batur. Taya di Indonesia ulah coba-coba encan Lampung, encan Medan, encan terus ka ditu Aceh. Masya Allah, loba sejarah mentak disekep di Belanda. Sejarah mistik-mistik Indonesia teh masih dikaji kuari di Belanda. Lantaran nyana di dia 3 abad, loba keanehan di Indonesia. Masya Allah, ngan kuari keur tararenang ya. Cari cing. Geus derna ulah dikira orang Indonesia. Oh. Loba nu kos kararituan. Di mana-mana leuwih loba bilangan kupar ngaleuwihan kana 2 lipeteun urang, maka menang urang kaluar ti jajaran perang untuk menyelamatkan. Fa iyyakum minkum mi'atun sabiratu yaghlibu mi'atain. Tuh masalah. Illa mutaharrifan liqitalin, kecuali keluar ti jajaran perang teh untuk taktik ngajalankeun perang supaya mantep. Illa liqital, keluar ti jajaran eta teh deuk maju, disebut ngeles. Pencakan aya ngeles kos nu eleh. Padahal mah deuk hantem. Pencak teh ngeles heula, jotos di luhur mendek ka handap, jotos di handap naik ka luhur, jotos di tengah pae. Atuh ngeles teh kena ta bakaran. Ngeles lah. Ngai perang teh sarua baya aya ngeles, sarua baya aya ngeles heula. Ketika manehanana berhadapan jeung kafir, ditingali ieu keberadaan kafir teh leuwih dahsyat, ngeles. Ngeles teh mundur tetapi untuk nyerang. Liqital, mutaharrifal liqital. Ngeles untuk maju. Ngeles untuk nyerang. Oh masalah. Ulah sote ieu mah kaluar di jajaran perang sieun kemudian balik. Ya eta nu ulah. Ai kitu mah ngeles, masalah. Atawa ieu perang lamun dilanjutkeun ngemoal beres lantaran eueuh cai, sementaranya ada dahaga nu luar biasa. Wah, ieu mah engke lain pae ku perang, ngelel. Mendingan mundur neangan cai heula. Lain sieun tapi neangan cai. Perang dek siap manehanana lapar geus 2 poe teu dah atuh boro-boro perang teh diantepkeun ke modar. Atuh mendingan ge dahar heula bae teh kaluar di jajaran perang dalam rangka neangan wuduk oh masalah. Masalah. Daripada teu boga tanaga atuh. Oh iya bager carita perang kampung tamokos itu mah perang anu terlatih mah hiji korma kekuatanana ujianana seminggu. Hiji korma seminggu kuat. Lamun masih kene hiji korma encan kuat saminggu ulah ieu perang. Enggeus modal we di ditu. Teu beres sama prajurit naon tamokos kitu mah. Hiji korma saminggu karak luhur agama. Malah ambean bae ambean teu kudu dahar ambean. Asal ngambe bae. Cukup. Ngambe doa. Tuh. Eta kos kitu. Kos jelema lapar kakarak ngambe saabna doang disebut. Aduh. Santri lapar ti isuk sore ta sore anu masak ka ambe ta saabna. Geus asa aduh asal kasol kalegleg we ieu. Lapar. Tak jadi ieu mah keur carita ngeles untuk maju. Ya, eta mah urusanna taktik perang mah di tentara atuh aya. Di sipil mah taktik perang, di polisi taktik perang,
aya di TNI. Jadi lamun urang boga raja gagah, mana-mana perangnya siap, mana-mana aya huru-haranya menghadapi, dihadapi dengan lapang dada dan mantap. Urang perasaan asa boga pamimpin kan ngeunah. Kumis mun aya nu kumisan, mun aya nu janggotan, mun aya cambangan. Teu ngurusan rakyat, ngurusan janggot pe tungtung namanya. Kayak ngaca deui.